Sampurasun, Assalamualaikum. Tepang deui di sesi Kemis Nyunda. Hayu rerencangan sadaya, orang diajar bahasa Sunda deui ngalangkungan ieu carita. Judulna Waktu Turun Hujan. Karya Ade Sintia. Disundakeun ku Bapak Teddy Muhtadin. Salam baktos nya Bapak. Sumber caritana ti Let's Read The Asia Foundation. Hayu urang ngawitan. Abdi sareng AA resep ameng di taman. Ujuk-ujuk hujan gening. Abdi kudu giru milarian tempat nyiuhan, tapi AA mah ameng keneh we. Abdi mah teresep hujan, lantaran hujan langit janten poek, sareng pika keungeun. Lantaran hujan baju abdi janten baseuh, sieun udur abi mah. Aduh, AA kalah nemprang ku Cileuncang. Baju abdi baseuh, acuk AA oge baseuh. Tapi jongjon we, AA mah kalah ka ameng deui, kawas nu atoh. AA nyawaran abdi teras uwih bari lumpat. Aduh, kedah hujanan kitu. Wangsul entongnya, abdi alim kahujanan. Tapi abdi oge alim ditinggalkeun di taman sorangan. Kucuprak, kucuprak, kucuprak. Seueur Cileuncang. Jeng, jeng, jeng. Eueuh, caina muncrat ka mana-mana. Geuning resep hujanan teh. Hujana tos raat, abdi wangsul. AA tos dugi ka bumi, AA reuwaseun ninggal abdi. Awak abdi careblog, tapi resep. Ayeuna abdi resep hujan. Tidaknya pisan resep ari hujanan tehnya rerencangan sadaya, tapi kedah oge orang jaga imun supaya teu gampang udur. Insyaallah mingguan payun tepang deui sareng sim kuring biar suara di bercerita biu dina carita barudak nu sanesna. Hapunten bilih aya kecap nu kirang mernah, ulah janten raheut kana manah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.